Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Abah danget ieu tiasa deui insyaallah tiasa neraskeun hanca nu dibahas ayeuna ngahanca rukun salat kantun anu nomor ka-16 nyaeta taslimatul ula. Rukun salat nomor ka-16 teh salam nu kahiji. Lapazna assalamu alaikum sakitu. Assalamu alaikum. Lapad salamna ngangge alif lam dima'rifatkeun assalamu alaikum dipayunkeun. Kumaha lamun dibalikeun dibaca alaikumussalam eta makruh. Jadi saya nu biasa urang we assalamu alaikum terus ulah dibaca alaikumussalam ulahnya. Tah bari ngucapkeun assalamu alaikum nu kahiji teh bari ngalieu ka belah katuhu. Sakumaha ngalieukna sakira-kira hatta yuro khadduhu al-aiman fil ula, sehingga bisa ditingali pipina anu belah katuhu tina salam kahiji. Assalamu alaikum kareta katempo pipi nu katuhu. Tara salam nu kadua hukumna sunat. Assalamu alaikum nu kadua eta ngalieukna sakira katingali pipi anu belah kenca. Assalamu alaikum nu kahiji usahakeun sing bisa katingali pipi nu belah katuhu. Assalamu alaikum nu kadua sunat usahakeun sing katingal pipi anu belah kenca. Eta sakitu. Malah saya nama ditambihan disunatkeun. Wa yusanu ayu korina kulan minat taslimataini wa rahmatullah. Disunatkeun ngabarengkeun si jalma anu keur awe salam tiap hiji tina salam nu dua tegasna salam kahiji salam kadua ditambihan make wa rahmatullah. Rukunna mah cuman assalamu alaikum, sunat tambihan wa rahmatullah. Assalamu alaikum eta rukunna wa rahmatullah eta sunat ditambihan. Tos cekap sakitu. Tong ditambihan wa barakatuh ulah cenah. Tong cekap we duna wa barakatuhu. Tong ditambihan, tong dibarengan, tong ngangge lapad wa barakatuh. Cekap assalamu alaikum warahmatullah. Kade ngucapkeun salam urang nuju madep kiblat keneh wajahna ngalieukna sampai nepi mimna lapad alaikum. Assalamu alaikum. Tah karang ngalieuk assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ngalieukna kapalih katuhu anu kahiji, ngalieukna kapalih kenca anu kadua dibarengkeun jeung ngucapkeun mim lapad alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah duna wabarakatuh tong ngangge lapad wabarakatuh pi goiril jenazah dina salian salat mayit kumaha lamun salat mayit amma piha patusanu ziyadatuhu anapun dina salat mayit mah disunatkeun make wabarakatuh gitu. Salat mayit mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta kangge nyolatan mayit. Anapun lamun sanes mayit mah ulah teu disunatkeun cekape assalamualaikum warahmatullah. Kan urang nuju salat dohor, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat jumat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat duha, salat hajat, salat tasbih jeung sajabina cekap ku assalamualaikum warahmatullah teu kedah ditamihan wabarakatuh eta mah khusus jang nyolatkeun mayit tungkul. An kadeta tina ngucapkeun salam anu bieu salam kedah ka kuping bagi rukun qauli eta. Rukun qauli eta rukun anu kedah ka kuping diucapkeun. Wa ayyusmi'an nafsahun. Kedah assalamualaikum warahmatullah. Ka kuping kurang nyalira. Assalamualaikum warahmatullah. Tah sakitu painten rukun salat nomor ka-16 kantun ka-17 mah tartib teh taqdimu ma taqaddama wa ta'khiru ma ta'akhkhara ngamayunkeun ngaheulakeun wajib teu heula meunikeun nu kadipan deuri tartib dina daun budak menggeuning niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumaninah i'tidal tumaninah sujud tumaninah diuk tumaninah diuk akhir tahiyat akhir sholawat ka Kangjeng Nabi awe salam nu kahiji tah tartibkeun sampai awe salam nartibkeun hukumna teh termasuk rukun salat teu kenging diheulakeun nu kudu paneuri. Misalna pertama urang pan kedah ngadeg rukun pali ngadeg kan ieu mah kalah calik heula geus calik ka karang ngadeg teu kenging. Urang sujud teh kedah ruku heula ieu mah teu ruku langsung we sujud rukuna paneuri teu kenging eta teu kenging. Jadi ayana ruku sabada beres maca Fatihah tina ngadeg ayana i'tidal sabada beres na ruku ayana sujud kahiji sabada beres i'tidal ayana diuk antara dua sujud sabada beres sujud nu kahiji salang kunga saterasna teras sujud anu kadua teta namina tartib. Uih deui ngaran tartib teh taqdimu ma taqaddama ngaheulakeun sesuatu anu kedah diheula wa ta'khiru ma ta'akhkhara jeung maneurikeun sesuatu anu kedah pandeuri. Alhamdulillah painten tah rukun salat anu 17 tos dibahas sadayana mudah-mudahan masing gancanten ke hiji wasilah ditampina ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala atas dasar ibadah urang ngangge ilmuna. Mudah-mudahan sing paham sing emut salamina ye hukumna fardhu ain nu diwajibkeun ka tiap jalma anu mukallaf nu jalma berakal jalmana tos balik kaeni urang sadayana. Rupina cekap sakieu ngabahas rukun salat anu 17 tos cekap sakieu kirang langkung hapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.